anu salajengna dina hadis nu katiluna man sarrahu agnan nas fal yakun bima fi yadillah ausaku bima fi yadihi. Saur Kangjeng Rasul saha jalmi nu hoyong dijantenkeun jalmi nu pangbeungharna maka anjeun kudu ngayakinkeun kana sagala perkara teh eta teh dina kakawasan Allah langkung utama tibatan anu aya dina paningali jelema kawasan jalmi. Di mana-mana kamari ku abdi diuningakeun urang teh gaduh masalah kadang-kadang urang munajat ka Gusti Allah teh Gusti dina tahajud teh bunyi Gusti abdi teh seueur sametan Gusti. Nah kitu pan ka Gusti abdi teh murang kali hayang sakola Gusti masalah teh numpuk. Tah urang teh masrahkeun ka Gusti Allah. Sayyidina Ali mah cenah gaduh resep teh sanes kitu. Wala taqul lillahi lada muskilatun kabiratun walakin taqulu la lil muskilah ladallahul adimil adim. Saur Sayyidina Ali anjeun ulah nyarios ka Allah Gusti abdi teh seueur masalah Gusti. Ulah kitu cenah cek Sayyidina Ali mah kitu nya cek Sayyidina Ali ieu mah lain cek abdi cek Sayyidina Ali anjeun ulah nyarios ka Gusti Allah Gusti abdi teh seueur masalah tapi cenah kieu cenah Sayyidina Ali mah omongan ta masalah teh hei masalah kami teh boga pangeran nu maha agung teh geuleuh ulah sabalikna panorama mah nya Gusti abdi teh seueur masalah anu ageung Gusti saur Sayyidina Ali mah ulah kitu cenah omongan ta masalah teh masalah kami rek sakumaha gedena masalah kami mah boga pangeran nu maha agung tah eta teh la takun namawi di dieu saur Kangjeng Rasul man sarra ayyakuna an agnan nas jalmi anu hoyong ngarasa bungah janten jalmi anu pangbeungharna maka kadah ngayakinkeun sadaya anu aya teh dina kawasan Allah Subhanahu wa taala.